ke Belanda. Sudah kenal ke Belanda teh. Pokoknya mah hayang apal we Belanda teh kumaha atuh aya. Istighfar. Aduh, denteu gitu teh. Pokoknya mah hayang apal we atukeun bae da abdi mah aya darah Belanda aya teh. Astagfirullahaladzim, baju utara bisa stadion. Pokoknya mah abdi mah hayang ke Belanda, pokoknya mah. PKM. Pokoknya ada bakal bisa, batur gak bisa. Enggak, ini mah. Batur eman. Pokoknya mah titik hayang ke Belanda itu. Istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Pamajikan hayang ke Belanda. Udang sare urang ieu ngimpi. Pamajikan hayang ke Belanda. Situasi kieu. Molor wae hudang gura ikhtiar jeung ngadoa ka ditu. Kok Soalnya naon deh ieu. Jadi bingung urang ieu. Astagfirullah. Edek ikhtiar edek kedua. Sebentar teu lain. Sebentar. Bener dia nyata we. Dari mimpi karasa cai ge. Ayah di mana? Nah, sebut. Nah, Luasnya. mau ke sini luas. Luas kunaon kita. Bisa tadi datang ke dalam. Tanam balik nanti pohon. Kecapean pada tadi itu di nahu. Eta asa ngimpi asalnya. Terus mimpi naon? Mimpi ibu yang ke Belanda. Heeh. Dia mana lagi mimpi. Tapi non asalnya. Sanyaan. Heeh. Bari ibu teh ngadat sia. Ayo dina ngimpi teh. Ngadat amok-amokan maksa kabeh hayang ke Belanda. Mimpi acara dia ke Belanda kasih hayang bisa ke Belanda. Iya. Ke Belanda. Ke Belanda. Baik naon itu ke Belanda. Tuh da sasadina. Tuh kan ibu teh ginian kan ke milarian keluarga jadi teh. Cobaan we sugan orang ke Belanda kita ketemu di situ. Ujungnya jadi dewasa abi. Kayak suara. Suara naon? Ting suara naon jujur pokoknya mah. Ikhtiar maneh cenah. Ngadu mana? Kudu ikhtiar. Abi sare bae nya. Cara wae atuh. Teu dah kumaha PPKM. PPKM tong dijieun alasan PPKM teh. Tapi ayeuna mah tuh sabarelanya ulah ka. Iya, tapi kudu kumpul. Kumpul kudu ikhtiar. Tapi benernya banyak hayangnya ke Belanda. Itu nah jadi yang ke Belanda. Tuh hayang apa? Ya. Ke Belandanya. Carana kumaha ke Belanda abi. Sana nabung. Pokoknya mah kudu aya tabungan. Siga ke umroh, siga ke Arab. Terus insya Allah. Gini ya. Bahasa Sunda teh naon gini. Lamun kayang pangkuparan. Oh, menjada-wajada itu parang. Tah mending mulai ti ayeuna mah aya nabung, ibu nabung. Insya Allah sugan urang ke Belanda. Yang kumaha caranya teh apa? Pokona mah abi dek ikhtiar dek tatanya pokona mah. Dek tatanya ke Belanda. Masalah ini mah gampang gitu. Aya ieu mah gampang. Tapi sabarnya ulah dina ngimpi ibu amak dina ngimpi mah. Wah, aslinya ibu kieu carana mah abi kudu semangat. Neangan jalan keluarna yang ke Belandanya. Da duitan acan aya. Nya. Nomor hiji nama Acis. Acis. Kaduana Heeh. Carana ke Belanda. Belanda teh kumaha? Nya jeung teu apal petana dek tatanya heula pokona mah. Kabarudak carana kumaha. Abi kudu semangat berarti nya. Heeh. Kawin aja.
Nah, ya barudak euy. Nanyakeun ah barudak. Halo. Gimana Mang Asep? Iya ya. Ya ke KBH lah ke PPKM-nya. Gal. Si Jay. Sip. Tengah rokok. Itu namanya. Taruh pe. Udah dia Mang Asep. Usah pulang wae. Aduh, Kopi-kopi santai lah Mang Asep. Iya ditampinya Bang. Keur ngirit maksudnya. Tong seueur teuing. Bagian batur. Mang Asep. Kunaon ngalamun wae teh tadi? Si nu aya kebingung. Sebenarnya merah adik nyerita teh Asep teh. Aku udah sampai cara karat. Baik curhat ke barudaknya. Jadi supaya ieu pikiran ke ieu ke budak tadi teh balik di kebon. Balik di kebon capek kasarean Asep teh di ditu di dapur. Jam cau. Di dapur. Ngerebeg wes gitu teh. Mimpi si Bineng yang kebelanar. Mimpi yang kebelanar. Naon ke belana? Mimpi kebelanar teh nu jadi rewas mah memaksa bingung ke ieu pan atuh urang teh pandemi kieu nyata alasan urang teh nya alasan teu masuk akal ngan nu jadi rewas teh asa ngimpi asa henteu Sieun kenyataan gitu. kan kenyataan gitu ujung nu rewas mah naon datang suara gaib datang suara gaib ulang kudu ikhtiar ulah sare wae cenah semua sama cicing wae nya dari geus kumaha nama Asep teh dek tatanya ari kumaha carana ka Belandanya Ari repot zaman kiwari mah hese kudu buka KTP, paspor, encan itu ieu lah hese pokona mah kumaha di PPKM lah. Heeh serungka di situ pokona mah. Hese pokona mah. Hese eta mah. Ibatnya. Asli geus mending kieu mah ngopi itu ke Bon Walu. berarti bukan kitunya Kudu baru gitu. Hese mah kudu aya persyaratan kudu itu ieu. Deung bahasa mun ayeuna proses non dibabarikeun ke zaman kieu mah kudu kumaha geuningan hese. Jaba mun ka Belanda teh meureunana lain deukeut atuh da. Boganya jeung ongkosna gitu. geus di kan eta boga teh Cicing di dieu ke Bon Walu kudu. mimiti teh akhir man anu jadi rewas teh mimpi asa nyata kaduana da teu maksa tapi jadi pikiran teh karunya ka pamajikan hayang ka Belanda pan sebagai suami Geus we benyokeun mang ayeuna mah daripada ke Belanda mending tina ka ditu we ulin ka Cicirupan balanja shopping meuli chicken asa dosa teh jadi hayang boga cita-cita ka Belanda gitu carana kumaha da mang lain deukeut teu mang ka ditu teh jauh jeung persyaratanna hese kudu boga paspor teh KTP teh coba ongkosna teh lain murah meureunana Kudu meureun 30 juta ayeuna. ya moal lain sakitu mangan heuh dari duit teh da meureunana lain menang mulu ngana kudu ikhtiar sedeket mah hasil mun bikin kasarean teh digawe teh berarti ya kudu ngirit teh nya Ngirit lain. Ari aya kenal jadi nyapan kerenangan solusi jeung barudak teh jadi bahwa carana ka Belanda kumaha terus nya kan bahasa ge teu apal abi bujang-bujang ka Belanda Jakarta ge teu apal kan Ari ayah pan ku abi teh dipiwarang ikhtiar teh lain ikhtiar tataros ka Belanda na kumaha. Ikhtiar milarian atos aya saya. Ripus gitu. Tataros mah aya teh ayeuna mah. Ayeuna teh naon ka Belanda naon ka Belanda Naon atuh. Dagang arit. Kan hayang apal abi teh ka Belanda kumaha. zaman kiwari mah ka Belanda geus ka dina tah ka Cicirupan Teu ieu atuh da teu aneh. tuh nu aneh mah kemana tuh jalan bawa ulin jalan kemana aja Cikidang. jadi ieu solusina kumaha atuh nu sabenerna ieu jemaah Asep lieur bingung tina ngimpi ieu asa udang sare kan tina ngimpi terus asa jadi nyata tapi si Bineng mah henteu tapi asa dosa abi karunya ka pamajikan jeung abi ge dah hayang datang ka Belanda sebenarnya mah Jalan-jalannya. Cing atuh kumaha barudak solusina barudak. Kieu we namanya. Kumaha Mang Aye menurut Mang Aye? Ari solusina mah
oh ya nah gitu kedah Ah, nggak ada ngantosan, perundangan lah gitu. ongkos gitu dah ongkos soal bisa ini. naon Gitu. perkawis ayeuna mengasep beureun gaduh naon nya kinten-kinten beureunnan Masih pengen usahakan naon aya tahun nama deui penginten ayeuna Oh, tak nganggur aja daripada nganggur Kieu, mah Mas kumaha Asep, we carana aya nama. tani-tani atuh Pan suka mah Asep teh dibere tanah bawa Asep cenah nya. Daripada ayeuna mah non ada teh jah Gamblung. 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 Ayeuna mah mending pelakan waluh we. Tah ayeuna tiap minggu pan jadi waluna teh setiap minggu urang ngala waluh pake modal Tak ke kumpul saware sugan we atuh ku jangka sabaraha bulan ge kita kumpulkan ongkos mereka bisa ini ka Belanda. Tah teh ayeuna persiapan nyarin lah paspor ge teh kaparan kudu KTP kudu aya heula gitu. Jadi urang teh berangkat teh babari gitu. Berarti intinya kudu ikhtiar semat kudu Oh, loba duit lah nya. eta pokona Kita bakat liur asira. Pokona mah Ongkos ka pokona Belanda. mah ayeuna ikhtiar mun dek tani-tani mun itu tangkeng seueur atas mah babari di mana-mana aya. mat ke mun atos abi ukeun. Sugan Beureun aya melaku mah aya bawaan ka Belanda waluna ya. Da eueuh di Belanda mah walu teh gitu ya. aya oleh-oleh. Tak itu solusina mah nu penting mah ayeuna mah gugunuk heula. Entos gugunuk mah Tah seueur nama atas betong mah. jadi pikir Mang Asep nu penting mah nama usaha we lah si fokus so kana tani kana nu penting ke menang ongkos gitu. Hayu, nu penting mah ayeuna mah ikhtiar. Geus tong dipikiran Ngumpulkeun ngopi we ayeuna mah. bakal inget ya. Eta numpang Nah, gitu ya, Mas Ep. Dadah. Pokona mah aya ayeuna mah ulah seueur emutan. Mudah-mudahan we atuh urang teh sing aya milik di mana. Menjadi tengah-tengah tapi makin ngimpi ibu ngamak. Ngimpi asa jadi nyata tapi mungkin orang dah ngimitin lagi tina impian heula nya. Tina impian sing jadi kenyataan gitu. Dan mudah-mudahan ucapan adalah doa gitu. Amin. Mudah-mudahan urang mah ayeuna mah ngadoa we. Sing rezekina urang sing dilancarkeun, ame urang bisa nabung. Berarti Bisa. ka Belandanya. Ya Allah. Mudah-mudahan sing kacapai cita-cita urang. Amin. Ayo, beres heula we. Sama sok ibu teh itu jadi hirap-hirapkeun mah. Anggar kudu ikhtiarnya lebih Yang penting nama ikhtiar kapayeuna nama itu mah dek ka Belanda, dek ka Arab urang teh bisi haji. Amin. anu geus support barudak komunitas naon teu apal pokona disebut ku maraneh ke disebut ka Instagram. siap. Pokoknya mah buat barudak luper we ya mah. Barudak luper obras pokoknya. Sak. Obras dari Majalaya ini teh ya. Ya di Majalaya. Majalaya community. Jangan lupa Jangan lupa Like, komen dan subscribe. Pangais channel. Pangais channel. Perjuangan apa? Thank you. Pokoknya mah jeung arti. kela. Kudu ada ngagerok ibuna. Jadi aman. Urang mah hayang ka Belanda aduh mah. Hayang apa? Nya. Ya hayang mau pergi ke Belanda. Hayang. Kenapa? Ya action. Berarti Bu abdi kudu neangan jalanna ke Belandanya. 2 3 action. Ya. Hayang HP namana? Sorana. Nah. Start. 2 3 action. ya jadi boleh. Jadi